Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa patepang deui sareng abdi di channel Eva Farida. Dina dangat ayeuna abdi teh di dieu aya sayur-sayuran. Kalarasan abdi teh tadi terus balanjanya kanggo stok sekitar 2 kilo dinten. Dinten akan tenang ngadambal video. Di dieu abdi hoyong ngawanohkeun sababaraha jenis sayuran sareng bumbu dina bahasa Sunda kalarasan barangna aya. Pamirsa pangitan di daerah-daerah pamirsa sadayana benten-benten namina anu kami anu benten mungkin mah mesti cara bumbunya dina bahasa Sunda seperti itunya pamirsa. Anu kahiji tah ieu abdi gaduh sereh pemidina bahasa Indonesia mah ieu teh disebutna serai nya, dina bahasa Sunda ieu disebutna sereh. Ieu seueur pisan manfaatna nya pamirsa. Biasa kanggo masak, biasa kanggo landong oge biasa. Enten ieu nu kieu disebutna sereh. Ieu serehnya ieu biasa ditinggal ku pamirsa sadayana. Namina sereh dina bahasa Sunda. Terus aya anu kadua ieu nya. Nu kieu naon di daerah pamirsa nu kieu disebatna naon? Upami dina bahasa Sunda, dina bahasa Indonesia ya disebutna pakis, upami dina bahasa Sunda paku, seperti itu. Sanes paku kanggo makunya, tapi paku sayuran seperti itu. Ieu kantos abdi gaduh video masak teh ya, masak daun kayaknya daun paku. Jadi ieu aya deui ka ieu dibongkar-bongkarnya. Ieu teh ieu nu kieu nu kieu naon ieu teh nu kieu disebatna daun sampe. Daun sampe dina bahasa Indonesia disebutna daun singkong. Dinya seger pisan pamirsa. Ieu keneh nya ngarorak keneh daunna biasa dilalap, biasa ditumis atanapi nganggo santen oge biasa. Eta daun sampe. Terus ieu nu kieu disebutna bawang daun. Kaminya bawang daun. Ieu bawang daun tah biasa dianggo sok segala rupinya. Terus nu kieu. Nu kieu naon? Di tempat pamirsa disebutna dina bahasa Sunda mah nu kieu teh disebutna surawung. Surawung ya. Abdi upami masak cumi sok nganggo nu kieu nya. Raos pisan. Biasa oge kanggo lalap, sareng kanggo pais atau pepesnya. Sareng anu sanes-sanesna. Seueur pisan manfaatna. Itu seungit ya pamirsa ieu kan surawung teh seungit pisan. Upami dina pais dina ieu raos pisan nya. Terus aya ieu nu pait-pait naon namina anu kieu disebutna dina bahasa Sunda daun gedang. Daun gedang teh pepaya dina bahasa Indonesia. Enten dina bahasa Indonesia nu disebutna daun pepaya, dina bahasa Sunda disebutna daun gedang. Pait nya anu resep pait tapi ieu seueur manfaatna pisan. Terus aya deui ieu nya. Ya aya nu disebat dina bahasa Sunda nu kieu disebutna laja. Dina bahasa Indonesia mah disebutna nu kieu teh lengkuas. Pasti ibu-ibu mah terus terangnya nu kieu nya. Biasa kanggo obat oge nu kieu nya, kanggo herbal terus biasa oge kanggonya masak-masakan mah terus jelasnya. Terasna nu kieu disebutna naon? Nu kieu sami dina bahasa Indonesia tomat, dina bahasa Sunda oge nu kieu disebutna tomat. Seueur manfaatna pasti tertarangnya manfaatna mah. Terus ieu bawang. Bawang naon ieu dina bahasa Indonesia ieu disebutna bawang putih, upami dina bahasa Sunda disebutna bawang bodas. Bawangna bodasnya. Enten disebutna bawang bodas. Terus anu ieu nya. Nu ieu dina bahasa Indonesia mah ieu disebutna kunyit. Kunyit dina bahasa Sunda disebutna koneng. Aya oge anu nyebat kunir. Ya, kunir jadi koneng gitu.
Ieu seueur pisan khasiatna sareng kanggo masak, terus biasa dianggo masaknya. Terus ieu abdi balanja bawang ya. Tah nu kieu disebutna bawang beureum. Tadi mah bawang bodas, nu kieu mah bawang beureum. Nya bahasa Indonesia disebutna bawang merah ya, bahasa Sunda bawang beureum. Jadi merah teh beureum dina bahasa Sunda. Terus saya iya teh dina bahasa Sunda pecai nya. Upami di Bogor ya disebat samho di dieu mah disebutna samho. Atanapi dina bahasa Indonesia mah sawi putihnya, sawi putih. Dina bahasa Sunda samho di bahasa Bogornya, bahasa Sunda di Bogor. Terus ieu aya cabe keriting. Saminya cabe keriting sami dina bahasa Indonesia, bahasa Sunda sami cabe keriting. Terus iya aya dikatumpuk-tumpuknya pemirsa punten dikatumpuk-tumpuk. Iya dina bahasa Sunda dina bahasa Indonesia disebutna cabai rawit, upami dina bahasa Sunda iya disebutna cengek. Non cengek lada pisannya. Rasanya iya sop-sopan, sayur sop dilebetna aya ukol. Dina bahasa Indonesia mah kol, upami dina bahasa Sunda mah disebutna engkol, nganggo engnya engkol. Wortel sami wortel, kentang oke sami kentang, seperti itunya. Janten ambilnya atas pantennya ya sakitu pangintennya pamirsa. Janten ieu sayur-sayuran hararejo nya seueur pisan manfaatna kanggo dimasak, kanggo obat atau bumbu-bumbuna nya. Ternyata dina bahasa Sunda urang tos mikawanoh nami-nami sayuran sareng bumbukannya. Ieu teh nami-nami sayurannya dina bahasa Sunda memang masih seueur keneh jenis-jenis sayuran anu sanesna. Kalarasan ieu mah abdi anu balanjana ieu nya dina dinten ayeuna teh kanggo stok kapaeun bara dinten 2 sampai ka 3 dinten sayur. Jadi memang orang Sunda mah resep sayurannya gampil pisan kalau nama upami misalkan kada adu kebunnya liramah gitunya ya tetep kada dipesernya. Dan memang aya di alam gitu gampil sareng mirah regananya, sareng mirah hargana ukur 2.000 paling 1.000 2.000 sama terus gitu. Janten kanggo sehatnya memang terawisnya asal urang ngajaga pertuangan anak seperti itu. Orang Sunda memang dina tuangan memang di alamnya jantan gampil pisan hayong daun-daunan daun gedang kan gampilnya di kebun taringala. Terus hayong daun sampok ge hantun ngalanya. Terus hayong nanti surawung salang pamisakeun laja terus koneng biasa dipelak di buruan oge seperti itu. Lagi gampil pisannya kanggo melakna. Terus upami abdi di lemburnya di Sumedang sereh teh dipelak dipaeun gampil pisan seueur pisan kedah mesernya. Jantan upami ayeuna nuju ieu nya sere sareng segala rutina nuju usum di dapat herbal gitu. Upami gaduh buruan, upami gaduh buruan mah kantun dipelakan we gampil pisan kan jantan teu kedah sadayana meser. Terus neng gitu nya gitu gampil pisan tinggal urang melaknya. Ieu sadayana tangtosna seueur manfaatna, seueur kandungan vitaminna seperti gitu. Urang kedah mengonsumsi sayur-sayurannya supados awak urang sehat, terus vitamina terpenuhi seperti itu. Kesimpulannya ya, pamirsa mudah-mudahan tayangan ieu aya manfaatna janten pamirsa entos wanoh kana nami-nami sayuran dina bahasa Sunda sareng sakedik tong hilap upami pamirsa hayang ninggal deui video-video abdi salajengna tong hilap di like, di komen, di subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.